macana 202 ongkos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh sakieu ieu boro-boro ngagedean urang hutang tungtungna mah ieu mah wasa potong nyanaknya heueuh sakieu ieu kumaha kahareupna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jana geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu teh Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha nu tadi diobrolkeun jeung kadanya ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing ade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum tetep jujur urang ka imah kula bingung cek Kiai Husain Al-Imani ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuh rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih tidak kapanggih asal datang ka imahna eueuh salila nyana aya di imahna mah tak Ki Husain teh datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti deuk mere kae wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol sama kiai kos gitu mah kiai aya kuari kiai na ge aya kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah ayat nage ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus pasrahkeun ka Allah tidak yakin ka panggih nah eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ieu khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu moal sapi akarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi kakek gue lebih jahat dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya kari nah iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ka rukanah ngaleh-leh teu kuat nah tenar kahebatan Kanjeng kagagahan Kanjeng kasep aya di Kanjeng ganteng aya di Kanjeng gagah aya di Kanjeng pinter aya di Kanjeng cerdik aya di Kanjeng wah segala aya di Kanjeng aduh awewe
lapar neuleuh Kangjeng seubeuh ku kasep-kasep aya jelema geus 2 penting teu dahar asal neuleuh Kangjeng ya Allah seubeuh urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar urang keur seubeuh neuleuh Haji Nasir belu aya lapar bantengan belu bahasa Jerman ya Allah ya Rabbi Kangjeng masyaallah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kangjeng ka Gusti Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnahna kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh di harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem urang geuleuh Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem maksudna teu kahayang teu naon datang ka embung urang geuleuh beungeutna ge datang ka embung urang kitulah Kangjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh nah ieulah Kangjeng membawa rahmat maksudna kumaha besi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi rasul terakhir teh Kangjeng Nabi rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh kan aya jelema bodoh salat ya kan nu bodoh momal beres aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang pas mejehna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai bodoh kan akhirnya tetep baiknya ada sholat ke masjid begitu sholat dengke sholat ada dengke ieu dikalurkeun hiji Allah dengke Allah sabelah maksudna nu ieu doang nu napak dieu henteu lo ditaranyakeun ku naseun ke di sholat aing ditanya sia eta kunaon sih dengke Masya Allah gak aya ge lamun aya huru-hara di lembur ya di lembur besi aya nu hajat wow aya golek aya naon urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah ieu diangkat ka luhur salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan Masya Allah dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi kula eta dibere wiridan ku almarhum Abah salatna sabelah doang kitu tah sabelah napak sabelah jengke baca ayatna mal dikeun aing mah geus mah baca bae deui teu eta bener aya anu hajat ari teh 3 barungan aya jauh coba wiridan ti almarhum dibaca teh ku kula bari jengke maksudna salat suratna eta rakaat kadua suratna eta bari jengke setengah jam salatna jadi 20 menit ruku 20 menit urang jengke tah bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah mal beres bener eta kakarak sarokaat naik ke 2 rakaat gelduk wah hebat aing yeuh diijabah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimanta gajeun teu dipake ku kula paling ge paranti lamun hujan doa dibaca ku kula pernah Rabbi firli wali walidayah kan eta lamun hujan eureun pernah hari Haji Pendi diturunan kan ku kula
hajat Haji Epi ber caknya ieu doa ti kiai dibaca ku Rabbi firli barkaning bareng Rabbi firli wali walidayya warhamna kamaruan eta hujan makin gede Haji Epi geus kieu bae isi doa kiamat cek eta teh menang pisan nanti kiai coba teruskan Rabbi firli wali walidayya warhamna terus boh tenda hiber cak Haji Epi geus ulah ngadoa geus ulah ngadoa lah bah atuh mah acak-acakan cek kieu acak-acakan kabeh barangnya teu ngadoa eureun teh hujan atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan atuh bebeja isuk ka kula ka itu Ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres batak guguruna kudu make kukudang nyaon teh kukudang ya dasar cililenci nah nyana sholat isya belah tuh iya dikaluhurkeun kabeh kaget ayo ditanya coba beres sholat ditanya sia sholat kunaon eta tadi ih ulah sok ulah tanya sholat bae sih cenah teh lain kabehan di jaduan apa kayak masuk jam manya hiji aing wudu cek teh di keran pas di kumbah ieu eueuh caina mantep teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta karana bodoh supaya kasorot ulah bodoh bae ieu dah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mantep aya rahmat Allah masyaallah ulah bodoh-bodoh teuing kos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk imaman itu kan kudu wudu deui ada nah banyak sih dilangsungkan baik kan diitut batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nantung we di hareup ku tukang geus kajajar deuk takbir imam can takbir sih nyana tetep bae kieu bae datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing ini mau kebal amat si imam ke takbir ngomong henteu naon henteu terus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kurang aing nungguan imam jakena nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu imaman nu sejen aing titah di dieu kan opo eta nggak rusak kakak ieu bodoh karena lu badak ulah datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmat nyorot masyaallah badak masjid hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ka ulu salat di para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi ka karah umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok ge bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng mah resep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ya di jalan teh ada ka Madinah begitu di ka Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesah nyana ge ragag gitu ragag nyana waduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masih demeureun di zaman Kangjeng mah saya aya anak ngan di sisina tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente salat samangka hah izin atuh cek Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu
kunaon deuk salat deuleu samangka haju eta keur salat cak Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cak masyaallah tua kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi ba ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sapodo lah teh kodat teh moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cek kula teh ieu kula mah lain deuk ka Masjid Hasbunallah lain deuk ka panitia lain deuk ka Jipendi mah kula mah ka ibu-ibu bae mana sama hayang kapanggih jeung ibu-ibu kula mah jeung ibu-ibu ga lain nu kolot da ieu lah jadi malam ieu urang caritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika urang salam ka wali sanga assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu ge Haji Pendi kukula dibere cara-cara kos gitu pernah nya assalamualaikum ya Hasanuddin naon sia orang Hasanuddin urang di itu salah nah iyalah para jamaah kaum muslimin urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakitu hebatna bosan-bosanna jeung nyongsrong bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mendak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karahmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna leuwih-leuwih ka para panitia jeung ka warga di dieu wallahumma fi ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.